nalika butuh ti ayeuna kedan berarti butuh. Ari urang butuh ka Allah teh saminggu sakali, sataun sakali. Unggal detik urang teh butuh ka Gusti Allah. Bener. Unggal dinten urang butuh ka Gusti Allah. Poe ayeuna urang butuh ka Gusti Allah, penta nalika awal dinten urang ka Gusti Allah. Rutinkeun ulah nungguan ke urang keur naon? Teu gaduh naon-naon nalika gaduh ka butuh. Da urang teh gaduh ka butuh unggal dinten oge, nya teu dirasa teh ya. Setiap jam gaduh ka butuh ka Allah unggal dinten. Teu kedah dicarioskeun ka butuh urang Allah ge surti. Teu kedah kieu Gusti abdi teh teu boga duit, teu kudu kitu. Gusti abdi teh hayang teu gaduh beas teu kedah kitu. Gusti murang kali can boga jang SPP, ya bener ayeuna teh ujian Gusti 50.000 ayeuna teh. Bingung abdi teh. Di mana duitna teu kedah kitu. Ngobrol we jeung Allah. Da Allah teh teu diucapkeun da apa kana hate urang. Ieu jelema ketikeun maca Quran isuk keneh subuh teh urang buka. Pada subuh awas Al-Qur'an tong segera rutinkeun we salembar tunggal dinten teh. Mun bisa masa juz urang teh ngaos Quran teh. Tong disebatkeun hajatna urang ka Gusti Allah. Da Allah ningaeun rutinkeun we. Awal dinten akhir dinten urang teh ngos Al-Qur'an teh eta teh muka lama ka Gusti Allah. Da urang mah minta hajat ka Gusti Allah teh saminggu sataun sakali keur ari karepet sedia payung sebelum hujan gitu. Pan ari geus boga payung mah tenang tinggal mukakeun. Boga kabutuh tinggal gampang